Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sadaya puji kagungan Allah Rabbul Izzati, Zat nu maha welas nu maha asih tur maha suci. Anjeunna nu geus nyiptakeun ngayugakeun langit-langit jeung bumi, sarta anjeunna anu ngatur, anu ngokola, anu nata sadaya makhluk-makhlukna kalabat ngatur rezeki kalayan ukuran jeung kadar anu pasti. Kukituna mungka anjeunna urang nyembah ibadah jeung babakti sabab urang sadaya bakal mulang ka asal, mulih ka jati ka Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah kalayan widi takdir kudroh irodah hidayah inayah jeung taufikna dina wanci nu kiwari dina mangsa nu ayeuna urang sadaya dikersakeun ku Allah taala tiasa keneh riung mungkulung bongkok ngaronyo paamprok jonghok patatap wajah di ieu masjid, di ieu majelis dinangtos dina kaayaan sehat. Mugi-mugi sehat urang sadaya aya dina iuh-iuhan panangtayungan Allah azza wa jalla. Kalayan ageng harapan mugi-mugi kumpul ngariungna urang sadaya sing tiasa ngagugurkeun dosa-dosa urang anu parantos kalangkung kalarum. Kaduana sasiereun sabeunyereun urang sadaya kenging ilman nafi'a, ilmu anu manfaat di dunia jeung di akhirat, sarta mugi-mugi jadi amal soleh anu makbul ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat oge pamirsa di mana wae ayana, insyaallah dina danget nu ayeuna urang pedar perkawis syahadat atanapi syahadah kasaksian. Yen kasaksian teh aya dua, aya nu asli, aya nu palsu. Nu asli mah asli we syahadat, anu palsu disebut teh syahadatuz zur, kasaksian palsu. Ari waos palsu mah teu nanaon, mung upami syahadat palsu ieu mah leres-leres kagolongkeun dosa anu agung, kalebet al-mubiqat, dosa badag di antara nupang badag-badagna. Ngahaja Bapak Ibu hadirin hadirat medar syahadat, margi geuningan syahadat teh kaasup tina amal soleh anu
lamun diukur-ukur ku kaayaan ayeuna mah bangga kacida berat tangtos syahadat di dieu mah sanes syahadat an biasa-biasa. Hari kitu mah ukur kasaksian maling bangsat eta mah mereka saksian oge rupina mah teu jadi masalah. Nanging upami tos jadi saksi keur penjahat-penjahat anu hebat luar biasa, tayeu mah sanes bobodohan. Sajabina ti eta ieu pedaran teh aya hubunganana sareng kajadian anu sami-sami ku urang katingal di televisi atanapi di media kalebet dina media sosial. Yen ditutupna Hotel Alexis ku gubernur nyaeta Pak Anies Baswedan sababaraha poe katukang ieu teh ngabalukarkeun reaksi anu rupa-rupa. Aya nu satuju panuju, aya oge nu teu satuju. Rupa-rupa alasanna teh malah kamari peuting samemeh peuting sore lah nya nyetrekeun televisi dina Kompas TV simkuring ngabandungan wawancara Muammar MK santri eta teh cenah mantan santri teras anjeunna teh anu nyusun buku Jakarta Undercover gitu. Manehna nyusun buku ngeunaan kehidupan malam dan dugem di Jakarta. Jadi apal pisan kumaha kaayaan dugem, terang dugem dunia gemrot. Waktu ditanya ku nanti ku host, ku pembawa acara, ku panata acara, apakah Mas MK pernah melihat ada praktek prostitusi dan bisa memberikan kesaksian kepada publik? Seorang anjeunna wah itu susah. Berateun nyebut gitu mah. Tapi kalau di sana ada karaoke, ada servis itu, ada servis ini, ada pijit plus, saya membenarkan. Tapi palebah ditanya, nah aya prostitusi di dinya pelacuran, teu sanggupeun ngajawab. Duka teu sanggup, duka teu wani, duka naon lah. Pokona abot. Jadi ditanya naon wae ngeunaan Alexis, oke. Tapi waktu ditanya, nah aya prostitusi, duka eta mah. Hartosna lamun ngajawabnya anjeunna pan di televisi. Nah, lianti eta anjeunna ngadugikeun kasaksian. Yen anjeunna musyahadah, anjeunna nyakseni yen di eta tempatnya bener-bener aya kajadian nu teu uni, nu teu pantes. Da masalahna teh saur ahli, ting ahli naon pokona mah ahli walah. Jadi ieu kebijakan teh bener-bener ngadadak teuing. Teu heula mere peringatan kahiji kadua kakarek we ditutup. Ari ieu ujug-ujug jelebet we. Tah waktos ditaros nah anjeun kungsi ningali kajadian-kajadian anu disebut pelacuran, jawabanna teh duka. Teu wanian rupina mah, duka teh acan wani. Tah Bapak Ibu hadirin hadirat, ieu mah contoh, yen mere kasaksian teh gumantung kaayaan. Lamun kasaksianana keur maling hayam mah meureunannya Pak, Bu, ditaros tuh ku hakim teh nah maneh bener ningali manehna maot, ya benar. Teras we diangkat sumpah, demi Allah saya bersumpah jeung saterusna. Tah ari keur kajadian anu enteng mah si saksi teh
mereka saksian teu abot-abot teuing. Tapi lamun ayeuna jadi saksi keur kasus atanapi masalah Alexis siga namanya Pak nyebutkeun urang ningali teh waduh luar biasa eta mah berat kacida margi seolah-olah lamun mereka saksian manehna teh mawa bang baluh anu kacida berat. Nah mohon teh sakedik atuh geuningan jalmi-jalmi anu gaduh kasaksian kitu kieu atanapi jadi saksi kunci ditelasan dibunuhnya Bu teu sakedik. Jadi pantes upami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyawiskeun ganjaran anu sakitu ageungna keur saha wae anu mere kasaksian asli, kasaksian anu sajati, kasaksian anu saknyana, lain zur, lain rekayasa. Tah kitu rupina mah. Jadi bakal balik deui kana akidah. Lamun akidahna kuat, sagala urusan dibalikeun, diuihkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah manehna ditakdirkeun dipentak kasaksian bakal mere kasaksian kalayan saknya-nyana, kalayan sabener-benerna. Tapi lamun ngabohong ku Allah jeung ku Rasulna diancam sing saha anu mere kasaksian palsu disebut teh sahadata zur sarta kagolongkeun dosa badag. Wal iyadu billah. Urang sadaya ngalindungkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala tina eta dosa anu ageung. Ta eta muqaddimah nama bubuka nama moal panjang-panjang salajengna makna harti tina syahadah. Naon syahadah teh? Syahadah teh nyaeta lamun tina kecap mah asalna tina syahida yashhadu, masdarna syahadah, hartina nyaksian. Saur Al-Jauhari kasaksian teh hartina mere beja anu pasti, anu puguh. Jadi lamun urang dipentak kasaksian tuluy urang ngadugikeun kasaksian ta eta teh hartina ngabejakeun beja anu pasti, anu puguh. Aya nu netelakeun yen musyahadah teh hartina ningali ku panon sorangan, teu nginjem ceuli, teu nginjem mata, ta eta teh saksi. Jadi nempo ku panon sorangan, lain ku panon batur. Musyahadah teh dicokot tina kecap syuhud. Syuhud teh hartina hadir. Bapak Ibu hadirin hadirat anu ayeuna teh syuhud, hadir langsung. Aya oge nu nongton dina live streaming aya. Mung eta mah panginten ningali dina handphone, dina laptop atanapi dina PC. Mung benten nu hadir sareng nu teu hadir. Margi nu hadir mah insyaallah moal aya gangguan. Tapi anu nongton ti katebihan eta mah sok seueur gangguan, gangguan sinyal, gangguan kuota GCF, eta teh moal bisa nongton. Tah syuhud hartina teh hadir. Sabab jalma nu nyaksian eta teh hadir. Jalma nu nyaksian pasti manehna teh aya di tempat kejadian, hadir di eta tempat. Lian ti eta dina katerangan anu sanesna diuningakeun yen syahadah teh dicokot tina musyahadah. Sabab saksi ngabejakeun naon wae anu ditempo ku manehna. Syahadah kasaksian hartina ngabejakeun, ngaberkeun, ngaiberkeun naon wae nu ku manehna katingali. Naon wae nu ku manehna katingali tuluy manehna lamun dipentak kasaksian nyebutkeun aku bersaksi. Wallahi demi Allah
kuring nempo kajadian ieu teu mimiti nepikeun katungtung. Naon nu katempo, naon nu katingali, manehna hadir di eta tempat, ta eta teh syahadah. Hiji jalma teu meunang naon, teu meunang ngangkat sumpah, teu meunang bersaksi. Hiji jelema teu meunang mere kasaksian ka saha wae kajaba naon nu ditempo ku manehna. Lamun manehna teu nyaho, omat ulah nepikeun ka manehna jadi saksi. Jadi nu disebut saksi teh nyaeta naon wae berdasarkan naon nu katempo ku manehna. Nemawi saur Ibnu Abbas radhiyallahu an, nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika ditaros ngeunaan kasaksian saur anjeunna naha maneh nempo panon poe, naha maneh bisa ningali panon poe, cek jalma-jalma teh kantenan ya Rasulullah, abdi tiasa ningal panon poe atanapi ningali bulan ayeuna tanggal 13 tos katinggal ageng nya 13, 14, 15 tah pangandika Nabi sallallahu alaihi wasallam nu disebut kasaksian teh kitu maneh nempo kalayan sa cekas-cekasna sakumaha maraneh nempo panon poe, teu aya awan, teu aya mega, estu eta panon poe teh katingal kalayan atra. Tah nu kitu disebut saksi atanapi kasaksian. Jadi teu kahalangan. Tapi ulah digambarkeun ningali panon poe keur panas, da keur panas mah bujeng-bujeng tiasa ningali. Tangke we panon poe nalika biji ti palih naon teh? Ti palih wetan. Panon poe naik tah tingali ku urang. Lamun urang tiasa ningali panon poe kalayan sajelas-jelasna, tah nu kitu disebut kasaksian teh. Jadi teu aya nu nyumput, teu aya anu katutupan, estu perkarana teh katingal kalayan sanyata-nyatana. Tah kitu ibu bapak hadirin hadirat anu disebat kasaksian. Mung saksi teh pandi urang rupa-rupa, aya saksi ahli, aya oge saksi naon eta saksi ahli mah biasana mah tina ilmu teu ningali masalah tapi nurutkeun ilmu kieu benten sareng saksi kajadian. Numawi kasaksian teh bagian tidak padamelan anu mulia, padamelan anu sae, lamun dilakonan kalayan saknya-nyana, dilakukan dengan sesungguhnya, dumasar kana kajujuran lain kadustaan, lain kabohongan. Leresnya Bu. Jadi saksi lamun orang hiji mangsa dipenta kasaksian boh keur kajadian anu basajan atanapi jadi saksi di pengadilan sing emut yen kasaksian urang teh mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala lamun didasaran ku kajujuran, lain dusta, lain bohong. Jadi saksi teh luar biasa pahalana. Ieu teh dumasar hadis anu katampi ti Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos ngandika, ala ukhbirukum, nah maneh teu hayang dibejaan bi khairis syuhada, patali jeung panghade-hadena syuhada, saksi. Kantenan atuh ya Rasulullah, naon eta teh? Huwallazi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyas alaha. Saksi nu panghade-hadena teh nyaeta jelema anu datang mere kasaksian samemeh dipenta. Tah ayeuna
nya kejadian ieu we lah nuju haneutnya nuju sanes haneut deui nuju panas. Gubernur DKI teh nutup Hotel Alexis. Tuluy aya nu nungtut, naha make ditutup? Cing tunjukkeun ka kami, tuduhkeun ka kami yen kami teh salah. Terus we aya telepon aya press conference nya, aya iyalah aya konferensi. Ngan waktu konferensi pan ku awewe eta teh dipoto tah aya manehna make rok ngani pungsat pisan. Mata cek anu ngaliput teh cenah heueuh tong dipercaya cenah naon nu diomongkeun ku manehna yen di dieu teh aya prostitusi nah tingali we cenah eta kahandap pohoeun ibu manehna teh make rok mani pondok pisan geus kitu teh nya diukna rada kitu tah katingali atuh puguh wartawan teh gagal fokus bu lain nu ngadengikeun di luhur tapi ngadonem poe kahandap tah kitu Allah nuduhkeun mah. Jadi ayeuna lamun manehna ngomong di dieu mah eueuh di dieu mah tara ngayakeun pagawean-pagawean anu teu uni tapi da ku cara ngomongna jeung ningali tina penampilanana ge kumaha tapi lamun di jilbab mah dukanya bu tah kitu kamari teh tah janten saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksi nupang hade-hade nanya eta datang memeh di penta patarosanana aya henteu aya henteu tah janten ayeuna mah kasaha wae anu apal ngeunaan eta hotel moal disebut deui lah geus giung ya Pak lamun teh mah di mana wae aya nu apal ngeunaan eusining hotel jeung aktivitasna langsung bejakeun ka pihak-pihak anu wajib anu butuheun beja anu butuheun kasaksian supaya naon supaya urang kenging katenangan tina ieu kaayaan sababnya ayeuna teh nuju genjleung wae geuningan tah ieu keur kajadian oge dina kajadian-kajadian sanesna janten lamun urang ayeuna nyaksian komo zaman Android zaman HP mapan tiasa langsung tingalikeun kitu tah dugikeun tah ieu hasilna insyaallah eta teh kagolongkeun kana khairus syuhada panghade-hadena saksi jadi panghade-hadena saksi teh lain digeroan lain dipanggil tapi langsung datang bere beja anu sanyana kronologisna kieu eta teh panghade-hadena kasaksian kitu. Janten insyaallah saha wae anu mere kasaksian anu hade anu alus eta teh mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala. Margi ku kasaksian insyaallah masalah teh bakal beres, bakal clear, bakal beres roes moal aya masalah itu ieu deui. Salajengna Allah sareng Rasulna ngancam ka urang ati-ati maraneh ulah sakali-kali mere kasaksian palsu sabab lamun mere kasaksian palsu geus kagolongkeun dosa gede. Aya hadis di dieu Pak diuningakeun Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos ngandika ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah maraneh teu hayang dibejaan ku kaula ngeunaan dosa-dosa badag salatan kitu nateh diungkarakeun dugikeun ka tilu balen tilu kali balikan ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair diulang-ulang dugikeun ka tilu kali qulna bala ya Rasulullah kami ngajawab kantenan atuh ya Rasulullah naon wae nya Rasulullah teh netelakeun nu kahiji dosa badag teh tinu pang badagna nyaeta asyirku billah nyakutukeun Allah nu kadua uququl walidain doraka ka indung bapa tos kitu teh ala wa qaula zur ala wa syahadatu zur nu katilu nu kaopat
duka nu kasabaraha pokona mah anjeunna ngadugikeun wa qaulu zur, ucapan anu bohong, anu palsu, rekayasa, wa syahadataz zur, kasaksian anu palsu. Hati-hati, hati-hati omongan anu bohong, anu wadul gedebul bin rahul nya kasaksian palsu teh eta teh kaasup akbarul kabair, dosa panggede-gedena tinu gede. Jadi lamun ayeuna urang ningali sapopoe dina televisi atanapi dina media naon wae aya jelema wani-wani mere beja ngeunaan kajadian anu henteu sabenerna, hartina manehna teh geus mere kasaksian palsu. Tos kabayang atuh dapanya di pasihan artos, di pasihan itu kira-kira kumaha ngomongna oge bakal urup up eueup dibere duit mah nya bakal ngak-ngok hese we. Oge ku Allah disebutkeun yen di antara sifat ibadur rahman anu kaunggal dina surat Al-Furqan ayat 72, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ari ibadur rahman teh panjang ya Pak, ibadur rahman teh tanda-tandana duka nu kasabaraha ye, la yashhaduna zura, maranehna moal mere kasaksian palsu, atanapi maranehna moal nyaksian kapalsuan. Da biasa orang masuk latah sok pipilueun nya Pak, aya naon eta teh, aya naon, ngilu ningali padahal mah teu kudu ningali. Nu tadina teu nyahona naon ngeunaan eta hotel, lamun di Bandung mah baheula Saritem nya Pak. Naon sih Saritem teh, pipilueun urang teh ningali teu kudu lah. Ari tos aya nu ningali mah atos we. Ulah ieu mah alasan ieu mah kangge dakwah ameh nyaho entong. Teu kedah. Tos we tos aya nu terang mah batur atos. Nemawi la yashhaduna zur, maranehna teu mere kasaksian palsu atanapi moal nyaksian pirang-pirang kapalsuan. Kira-kira teu aya gunana, teu aya manfaatna mah geus we. Cukup we ku jalma-jalma anu aya di dinya. Urang mah teu kedah pipilueun. Mohon nemawi pamimpin mah nya gubernur weh lamun di Jakarta nya teu kudu heula tatanya itu tatanya ieu, teu kudu aya prostitusi ge tapi geus aya tanda-tandana anggeus cenah ubarkeun hese teuing nya Pak. Mohon ayeuna kudu ngadagoan heula kasaksian itu ieu riweuh nya. Geus katingali mah ieu aya nu impor, ieu aya nu Indramayu, aya nu Cirebon kitu nya Pak. Tuh abdi ge jadi nyaho. Da bohongan atuh eta diwawancara teh kitu cenah. Aya nu kieu, aya nu kitu, rupa-rupa aya nu ti Uzbekistan, aya nu ti Cina. Duka ti Arab aya teu. Pokona mah ti mana wae aya. Jeung ku aneh ieu. Awewe dikirim di negara sejen ukur jadi penghibur di night club, di karaoke, di mana we jeung dibere izin gitunya. Aneh nah ari jelema ka dieu hayang ibadah di halangan teu dibere izin tinggal, teu dibere visa. Tah ieu Pak jalmi teh tawangsul deui. Jadi ku Allah ditetelakeun yen ibadur rahman mah pantang manehna mere kasaksian palsu. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi, malah dikadarkeun hiji mangsa manehna ngaliwat rupa-rupa pada melan lago, pada melan anu teu aya manfaatna, marru kiroma, maranehna ninggalkeun eta tempat dina kaayaan sopan santun jeung teu ngahinakeun nu sejenna. Kiroman teh mulia. Jadi hartina punten abdi mah moal ngiringan kitu we. Ieu ciri-ciri jalma anu ibadur rahman.
jadi teu pipiluun kana kaayaan. Ibu bapak hadirin hadirat hormaten simkuring, salajengna naon ari zur teh nurutkeun Abu Ishaq At-Ta'labi mah nyaeta mapais hiji perkara ku cara anu beda tina sifatna, nepikeun ka mere citra, mere kesan ka jalma anu ngadengena teh yen eta teh teu kitu. Jadi kasaksian palsu mah nyaeta kasaksian anu henteu sanyana. Contoh we geuningan zaman ayeuna, nyaho jelema eta teh salah pisan, tuluy dibela. Nah, dibela da cenah kieu rupa-rupa nepikeun ka aya nu ngomong kieu. Alhamdulillah selama di tahanan Pak Ahok telah sabaraha kali hatam Al-Qur'an cenah gitu. Ceuk urang teh rek sabaraha kali hatam oge ari teh iman mah nya anger we. Tapi nu kakumaha? Naha nya naha henteu. Cing kira-kira eta bisaeun maca Al-Qur'an teh Bu? Nu bisa maca Al-Qur'an wae bisa hatam teh hese nya Bu. Seur gogodana, seur gangguanana. Nah ari ieu mah lain Islam, lain muslim, ujug-ujug manehna teh geus hatam Al-Qur'an 3 balen. Ti mana dongengna? Lamun aya jelema nepikeun ka ngabejakeun model kieu geus ieu mah palsu. Aya deui Pak, si Pak Ewok eta geuningan mau disebutkeun di namina, nyebutkeun cenah tangka-tangka nu aya di Meikarta ge bartahkeun. Ngomong ka saya cenah betah alhamdulillah cenah di dieu teh ceuk saha ceuk tangka. Tuh jelema hade mah bisa ngobrol jeung tatangkalan teh Pak. Malah eta tah mah banteng mah cenah harita bisa ngobrol jeung arwah almarhum itu nyebutna teh. Tah ieu teh jelas kasaksian anu ngandung kecurigaan. Pantes lamun disebut palsu. Tah sahawai jelema anu nepikeun tah cenah ieu calon pamimpin teh si A ieu, si fulan, si dadap, si waru. Wah bagur berehan pokona mah jeung sajabana. Padahal palsu tah kitu saur Abu Ishaq mah. Ieu nu disebat syahadat zur teh nyaeta lamun jelema mere kasaksian ku cara nyaritakeun anu beda tina aslina, tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan. Puguh B nerangkeun A, puguh tukang bohong disebut jujur ti mana? Ngan ku media zaman kiwari nu benar bisa salah, nu salah bisa benar. Ieu mah ngalalakonkeun pabrik rokok we Pak Bu. Jadi kapungkur baheula kapungkur teh industri rokok kretek urang teh kasohor laresnya Pak. Jadi rokok kretek nupang nah pangraosna cek tukang udud eta teh buatan Indonesia. Tuluy weh datang tah ti Amerika sarua tukang rokok manehna mah menta panyalindungan teh ka PBB nya. PBB teh naon WHO Pak anu lembaga kesehatan teh kaditu kadieu ka pamerintahan nepikeun ka maranehna teh sukses yen rokok kretek teh bahaya. Rokok nu teu bahaya mah anu make filter. Puguh tah jelema teh nonton TV ningali iklan kapangaruhan antukna naon, antukna pabrik-pabrik rokok kretek teh bangkrut eleh tah usaha deui ari sanes ku Amerika mah bangkrut. Tuluy weh make naon teh make opini dokter, malah dokter kacida pisan cenah mere vonisna teh jelema nu gering jantung ku rokok
paru-paru rokok wah sagala we pokona mah ditembleukkeun ka rokok padahal eta teh centang tu ngan nu boga duit kapitalis ngabejakeun ka masyarakat ye nu ngabahayakeun teh rokok model kieu tah lamun rek ngarokok mah ganti rokona nu laletik aya filteran nya punya low nikotin low tar jeung sajabana padahal mah punten keneh kehen nya da can aya panaleungtikanana cenah ieu mah lepas tina haram makruh na lepas ieu mah ngan nu jelas mah maranehna geus nyieun rupa-rupa kebohongan tungtungna naon tungtungna bangkrut nu jaya saha Philip Morris nya bu anu kagungan eta tah mali sebatkeun ah bisi ieu teras ayeuna makanan tuangeun baheula teh geus sarehat barudak teh abdi wae keur ujangan umuran SD SMP mau bosan ya abdi nerangkeun angeun kacang bu dadahar angeun kacang teh atuh umuran SD biasa teu hese kolot teh teu susahnya pak tapi saprak aya iklan eta tah fried chicken nu sagala rupa da budak teh ara rese dahar sayur sakitu hese jeung banggana dipangmeulikeun mah merek-merek nu aya dina TV pan gampil tah hoyong ieu cenah mangga hoyong ieu ih beak wae bu nah ari nyieun angeun kacang da tara beak atuh ku indungna jeung bapana we hantem nepikeun ka beuteung kembung keluar terus berat-berat-beratnya pak tah kapungkur baheula teu acan aya pangaruh ti sisi ti gigir da budak teh dahar naon wae senengnya pak ulin ka kebon ulin ka sawah aya nu haseum pisan budak teh keur memujuhna komo nu bangor mah nya pak nu haseum pisan cerme nu haseum atanapi kersen ih sakitu hasemna langsung we digayem da barudak ayeuna mah atuh biheung teu bergengsi nya bu entos alimun dibere buah model eta teh naon jamblang alimun hayangna teh model eta we geuningan naon apel Washington terus pokona mah nu aya dina iklan we anggur pan ayeuna mah sok bapak ibu ka Bale Endah ka ditu mohon ka lembur teh ayeuna mah nu didagangkeun teh anggur nya padahal urang teh boga anggur asli urangnya bu anu khasiatna luar biasa jadi we masyarakat teh leuwih ngarasa reueus ngadahar nu kitu lamun geus kitu kumaha nu untung saha nya nu untung nu boga kebon Cina boga kebon anggur terus Amerika jeung sajabana tapi anggur ti Gaza mah ti Palestina mah diisolir teu bisa diimpor ta ieu kalakuan kapitalis teh nanaon zur kusum kasaksian palsu nepikeun ka patani-patani pengusaha-pengusaha anu laletik mah atas we balangkrut padahal di negara urang teh melak naon wae jadinya tapi nah bet bangkrut kieu ieu syahadat zur manehna nyieun rupa-rupa kasaksian palsu tuluy kasaksian palsu teh eta teh dikemas sedemikian rupa dikana TV-keun dikana mediakeun nepikeun ka jelema teh kapangaruhan hese pan urang benerkeun otak barudak ngadamel we karedok ngadamel we lotek dah hese atuh barudak teh ari lain budak baheula mah nya pak budak baheula mah dibere karedok ulu kutek tah karek we kitu lamun ka rumah makan Sunda nu ageung ka karakter daek daharna teh dahar beubeuleuman teh dahar lauk daek dahar lauk we hese aduh masyaallah tak kitu Bapak Ibu hadirin hadirat hormatin simkuring salajengna aya hiji hadis anu netelakeun yen Nabi SAW kantos sanes ngarama nya Pak sanes ngarama mung anjeunna kantos gaduh sawangan ngeunaan generasi nu bakal datang sakumaha nu katampi ti Imran bin Husain radhiyallahu an
Nabi SAW ngandika, inna khairakum qarni, saestuna panghade-hadena di antara maraneh teh nyaeta nu saabad anu hirup saabad jeung kaula, nu sazaman jeung kaula. Tsummal ladzina yalunahum, tuluy saenggeusna, tsummal ladzina yalunahum, tuluy saenggeus maranehna, beuki lila beuki goreng beuki turun, tsumma yakunu, tuluy bakal kajadian, qaumun aya hiji kaum, yashhaduna maranehna jadi saksi, wala yustashhadun, padahal maranehna teh teu dipenta jadi saksi. Anu bisa dijadikeun saksi embung datang da diancam sieun itu sieun ieu, nu teu nyaksiana naon da dibere itu da dibere ieu, datang ke pengadilan mere kasaksian sigan heueuh padahal mah wadul gitu. Jadi Nabi memprediksi bakal datang hiji zaman aya kaum maranehna teu dipenta jadi saksi tapi hayang jadi saksi. Nya nu kahiji. Nu kaduana wa yakhununa, maranehna khianat, wala yu'tamanuna, padahal maranehna teh teu diamanatan. Loba jelema ayeuna ngurus lain uruseunana, padahal nu ngurus teh anu dibere mandat teh kurahayat nyaeta Bapak Presiden jeung wakilna, tapi nu ngatur nu tutunjuk nu pepeta saha menteri, hartina manehna teh khianat. Nya nandu gaduh wewenang mah Bapak Presiden, tapi ujug-ujug manehna ngabela. Teras weh saur Nabi disebutkeun wa yadharu fihi musiman, jeung maranehna teh katempo lalintu. Duh punten ieu nu lalintu. Jadi Nabi bakal naon teh Nabi nya naon ngaramal gitu, memprediksi nyawang yen jaga bakal datang hiji zaman jelema teh teu dipenta jadi saksi tapi hayang jadi saksi. Nu kadua maranehna khianat padahal teu dibere amanat, teu puguh pan. Artina naon teh ngaranna teh over, naon ngaranna teh teu dibere hanca tapi manehna teh ngarasa kumawasa. Nu katilu maranehna katempo lintuh, atanapi teu lintuh oge aya tajamaah nu nyebatkeun kieu. Waktu simkuring nerangkeun yen tanda-tanda kiamat teh lamun tukang ngangondoma manehna teh geus nyieun gedong-gedong anu sigrong. Ta ieu teh cenah Pak Ustad ulah dihartikeun sakumaha ayana dina teks dina naskah, tapi kudu dihartian yen jelema teh pangkatna mah biasa-biasa tapi imahna gedong sigrong. Ukur pelayan atanapi padamal pajak tapi imahna sigrong. Piknikna ka Bali, ka luar negeri jeung ka mana-mana, padahal lamun ningali gaji mah ngan saukur teu leuwih ti 5 juta tina sabulanna teh, tapi hirupna kacida mewahna. Tah cenah siga nama eta nya siga nama cik teh. Terus we manehna teh nyebutkeun cenah boa-boa, cenah polisi oge kitu. Cek anjeunna tuh. Jadi kudu waspada lah. Syekh Al-Utsaimin anjeunna netelakeun yen kacida hinana jalma anu nyaksian tapi embung mere kasaksian oge sabalikna cilaka hina keur jelema anu teu nyaksian tapi hayang jadi saksi. Ieu teh pepeling anu kacida bangetna. Yen ulah sakali-kali lamun urang teu nyaho duduk perkara hiji kajadian jadi saksi bari jeung kasaksian teh palsu. Kasaksian palsu direken dosa akbarul kabair, nu gede tinu panggede-gedena. Tah mugi-mugi we
ku diterangkeunana ieu masalah teh urang jadi beunta yen ulah sagawayah nyieun rupa-rupa kasaksian. Kasaksian mah bisa di mana wae, bisa di pengadilan, bisa di luar pengadilan. Utamana mah urusan bisnis. Ayeuna teh nuju rame masalah reklamasi. Kami mah teu mere rekomendasi, kami mah teu mere izin jeung saterusna. Jadi saha atuh nu boga lalakonna? Nu boga lalakonna mah nyaeta jalma-jalma anu mere kasaksian palsu. Suratna palsu, tanda tanganna palsu, sadayana palsu, tah nu kieu teh dosa gede. Matak saur dai sejuta umat nya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ saur dina kieu. Nalika urang negor maranehna migawe maksiat, manehna kalayan sombong ngajawab, kenapa lu bingung, kenapa lu sewot, yang mabok-mabok gue, yang judi-judi gue, yang jina-jina gue, cenah kenapa? Iya cenah, yang judi memang kamu, duit-duit kamu, tapi kalau Allah menurunkan azab kepada kamu, yang modar bukan hanya lo yang modar juga gua, kan gitu cek bahasa orang Betawi mah mohon gitu. Jadi urang atanapi jalma mukmin ngingetan jalma-jalma anu migawe maksiat teh kusabab naon? Kusabab lamun Allah dikadarkeun nurunkeun ujian, nurunkeun musibat, nurunkeun mamala nya anu tertimpa bencana mah nya Pak, anu nungkulan bencana mah da kabeh mah nya kaliwat. Upamina teh mah di dieu maksiat, nah masjid ieu mah moal hancur, nyari ku hukum Allah apa pasti hancurnya Bu. Ya. Jadi saura anjeunna teh yang modar bukan hanya lo, gue juga ikut modar. Cek urang Jakarta Bu. Nya. Numawi urang wajib ngingetan. Sakira-kirana teu nyaho duduk perkara nama ulah pipilueun. Ngan jelema zaman kiwari teu dibere amanat, ujug-ujug manehna tampil panghareupna manggawe bandungan ku bapa. Ari nu dibere amanat nama duka ka mana eta teh? Laresnya Bu, sok lamun urang milih presiden sareng wakilna, kudu nama anu sering tampil neh, anu sering ngadugikeun rupa-rupa masalah, utamina masalah abot saha? Nya nu dipilih ku urang, sabab eta nu dipaparinan amanat ku urang. Anapun pembantu-pembantu nama eta mah numpang populer, numpang sohor, tapi sakapeung asa pang boga lalakona. Da cenah manehna bisa naik teh ku urang, dalam bentuk ku urang moal naik. Ya rupa-rupa jelema zaman ayeuna. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat hormatin simkuring. Jadi Allah Subhanahu wa taala geus ngingetan ka urang sadaya, fajatanibur rizza minal authan wajatanibu qaula zur. Jauhan kumaraneh berhala-berhala, patung-patung nu narajis, jeung jauhan kumaraneh ucapan-ucapan, omongan-omongan anu dusta. Keur kaperyogian naon wae lamun modalna dusta, modalna bohong, kaditu teh neraka. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujuro yahdi ilan nar. Jadi bohong mah nganterkeunana teh ka neraka. Matak pantes abdi ge satuju sareng Pak Anies, lamun teh mah eta hotel ngahasilkeun pajak 30 miliar sataun, tapi da teu aya hartina lamun dasarna teh zur, bohong. Moal aya hartina leuwih hade ngan saukur sababaraha perak, tapi bener-bener halal jeung thayyib, insyaallah barokah. Tajanten Bapak Ibu hadirin hadirat hormatin simkuring, kakirangan nama manggawe di aos dina eta seratan mung Allah sareng Rasulna ngemutan ka urang sadaya. Umat urang ulah nyieun rupa-rupa kabohongan. Kabohongan keur naon we?
kabohongan dina widang politik, kabohongan dina widang agama nu disebut bid'ah, ngaku-ngaku tina Quran, ngaku-ngaku tina sunnah, tina hadis padahal teu aya, eta ge bohong pan. Atanapi dina widang usaha, dina widang dagang, eta ge sami bohong. Anu mawi lamun ayeuna jelema ngagunakeun modal bohong, ngagogoreng barang anu sejen, kadituna teh moal berkah. Mawi pantes ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetelakeun yen omongan nu bohong maka asup tina akbarul kabair, dosa anu gede. Tah ku kituna lamun ayeuna urang geus nyaho yen kasaksian palsu teh eta teh dosa anu gede, nya meureunan Allah bakal bendu, Allah bakal murka. Lamun Allah murka teu naon teh teu mustahil anjeunna bakal nurunkeun azab ka urang sadaya. Ku kituna hayu urang singkahan wajatanibu qaula zur, hayu urang singkahan, hayu urang jauhan rupa-rupa omongan palsu. Ti mimiti di imah, di luar imah, di mana wae hayu urang singkahan omongan-omongan palsu, omongan-omongan dusta. Sabab omongan dusta kahiji eta teh kaasup kana dosa agung, sadarajat jeung riba, sadarajat jeung syirik, sadarajat jeung maehan tanpa hak. Ku kituna lamun urang teu ngajauhan saksi atanapi kasaksian palsu, tinggal ngadagoan we azab ti Allah subhanahu wa ta'ala. Numawi samemeh Allah bendu hayu urang singkahan ieu sifat anu goreng teh, sabab lamun urang nyingkahan rupa-rupa anu dicaram ku anjeunna, insyaallah bakal ngadatangkeun magfirah, rahmat sareng ridona. Bapak Ibu hadirin hadirat, rupina sakitu nu tiasa kapihatur. Hapunten anu kasuhun bilih aya tutus langkung ke panghalang bobo sapanon careng sapakan. Mugi agung cukup lumur nedejar pangampura, jag sampeureun tunda alaeun urang pungkas wae ku doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.